Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin wa ayyadana bil hidayati ila da'aimiddin wa yassara lana iftiqa'a atharis salafis salihin hatta tala'at qulubuna bi anwa'i ilmi syar'i wa qawati'il haqqil mubin wa tahhara sarairana minal hadathil hawadithi fil ibtida'i fid din. Asyhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi khassa bil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun idza kana yaumul qiyamati syuffi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun thumma aqulu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in fayadkhuluna. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir jaga di kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun, para sepuh pinasepuh, para ustad, para kiai saumumna kiai nu haladir wengi ieu bil khusus akhina al-mukarram Kiai Engkos ku kaula dipika hormat tur dimulyakeun urang daroakeun kiai-kiai urang guru-guru urang sing para ranjang umur nu barokah qori urang saderek Ustad Raji Pandi anu sakitu pohara napasna panjangna ngeunaheun sawarana wajar bae napasna panjang Mi Aceh dilawan nya Mi Aceh nya rambutan Aceh tadi parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu sakitu ngahiyang hayang ibu-ibu tah boga minantu duang Ustad Raji Pandi atuh pulung be nyana ngeunah untuk kudu ngamodalan deui. Urang doakeun mudah-mudahan ilmuna dimanfaatkeun panjang umur anu barokah. Aparat pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran
urang doakeun muga-muga para pejabat urang tinu handap sampai ka nu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Tukang son mana? Oh, efekna letikeun deui. Laju rada gedekeun volume jasrah ke hajina ceng. Jamaah sadayana rahimakumullah, penting ieu urang kumpul dalam acara peringatan Maulid Rasul. Kalau berbicara Maulid itu pasti hubungannya dengan Rasulullah. Kenapa? Sebab di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang diperingati kelahirannya. Urang sok ngadenge aya haul Tuan Syekh Abdul Qadir itu diperingati hari wafatnya. Urang sok ngadenge haul Sultan Banten itu peringatan wafatnya. Di negara Yaman ada makom Nabiullah Hud alaihi salam pun diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati kelahiran anak. Kunaon? Sabab Rasul mah can dilahirkeun ka alam dunya namina tos masyhur, sehingga cek Kangjeng Nabi kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Kaula ieu cek Nabi salah satu Nabi anu pertama diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaula jaga Nabi anu terakhir dihudangkeun ku Gusti Allah subhanahu. Sehingga Nabiullah Adam alaihi salam ketika pernah melaksanakan dosa di surga diusir ku Allah, dikaluarkeun di surga jeung ibu Hawa. Nabiullah Adam diturunkan di Hindia di puncak Himalaya, sehingga Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Hadirin wal hadirat, Nabiullah Adam merasa dosa, tobat ke Allah subhanahu. Ketika Nabiullah Adam tobat, Nabiullah Adam nyarios, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali. Wa qala ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa ana lam akhluqhu. Ketika Nabi Allah Adam berbuat dosa, Nabi Allah Adam ngarasa dosa, tobat ka Gusti Allah. Nabi Allah Adam ngadoa ka Gusti, cek Nabi Allah Adam, Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti dengan hakna nama Muhammad, illa ma ghafartali, hampurakeun Gusti dosa abdi. Cek Gusti Allah, wa qala kaifa arafta Muhammadan ya Adam. Ya Adam kaifa arafta Muhammadan. Adam ari anjeun geuningnya ka Muhammad, walam akhluqhu, pancet Gusti Allah Muhammad teh can dijieun ku kami, tapi anjeun kunaon geus ngomong-ngomong Muhammad. Cek Nabi Allah Adam, Gusti ketika bareto abdi di surga tanggah ka luhur ningali di tihang aras aya tulisan la ilaha Muhammadur Rasul. Maka kaula gede sangka cek Nabi Adam, moal pati-pati ngaran anjeun direndengkeun jeung ieu Muhammad, terkecuali ieu Muhammad hamba anjeun kakasih anjeun, teu aya deui kakasih, teu aya deui hiji makhluk anu dipika cinta ku anjeun kecuali Muhammad. Cek Gusti Allah, shaddaqta ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Betul apa yang kau katakan Adam, kalau memang tidak dengan karena cinta Muhammad, cek Gusti Allah, maka kaulah moal nyiptakeun anjeun wahai Adam. Naon urek dicokot tina kisah ieu, ulah ngadengikeun kisahna, ambil hikmah pelajaran. Apa? Nabiullah Adam tobat ka Gusti Allah dengan tawasul kepada Rasulullah, diterima tobat Nabi Adam, tawasul ka Kangjeng Nabi,
atuh komo urang umatna kudu daek tawasul ka nabi ta ieu teh kiruari kumpul di dieu keur tawasul ka nabi. Amin ya rabbal. Nu mawi ibu bapak jamaah sadaya kunaon sih urang kudu muludan? Pertama elatna nu mantak urang kudu muludan lantaran urang teh hiji syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Saha jalma nu teu daek syukur ka papada manusia maka ka Allah moal daekeun syukur. Anak teu daek syukur ka kolot ka Allah ge moal syukuran. Pajabat teu daek syukur ka rakyat ka Allah ge moal daek syukuran. Rakyat teu daek syukur ka pajabat ka Allah ge moal daek syukuran. Orang bodoh teu daek syukur ka nu pinter teu daek syukur ka nu bodoh, nu beunghar teu daek syukur ka nu miskin teu daek syukur ka nu beunghar, salaki teu daek syukur ka pamajikan teu daek syukur ka salaki, maka ka Allah ge moal daek syukur. Atuh komo ieu mah umat moal aya urang mun eueuh kangjengna, moal aya alam dunia mun teu aya kangjengna. Maka ketika Rasul bertanya kepada sahabat yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Ya Umar, atadri man ana?" Kata Rasul, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa aku sebenarnya?" Apa jawaban Sayyidina Umar? "Wallahu a'lam wa rasuluh." Cek Sayyidina Umar, duka tujungjunan Kangjeng abdi teh terang saha anjeun saleresna. "Wahai Umar, aing tea," cek Rasulullah, "pertama diciptakan ku Gusti Allah sehingga seluruh nu aya di alam dunia asal muasal tina nur aing," cek Kangjeng Nabi. Maka lamun urang kudu syukur ka papada komo ka Kangjeng Nabi mah kudu leuwih syukuran moal aya urang mun eueuh Kangjeng, moal aya dunia mun eueuh Kangjeng. Maka penting iya urang Cipari RT sabaraha? RT 02 musola naon? Nurul Huda. Bapak-bapana ibu-ibuna pamuda pamudina keur ngayakeun tasakuran ka Gusti Allah, tasakuran ka Kangjeng Nabi. Moga-moga tasakuranana ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah, sehingga nyababkeun jaga asup ka surgana Allah. Hayang ka surga tah hayang ka neraka, jaca lalager ngomong nama. Hayang salamet hayang cilaka, teu araredan jawab nama. Nutilok salat ngomong nama hayang kasur, sakitu nutilok eta. Nutilok ngaji ngomong nama hayang nutilok. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang calageri. Budak Cipari ngomong nama haram jadah doang. Kabeh hayang ka surga, anu teu nyumbang muludan ge ngomong nama hayang. Aya anu kitu bedil nyesek-nyesek alam dunia mending dibedil. Naon cenah jelemana kiai atuh ulah karunya paeh jelema nama akhlakna nu kudu dibedil, kudu didangdanan. Maka alhamdulillah kudu kararompak ibu kana muludan mah. Naon sababna? Ja urang teh lamun ka surga cenah andai kata ieu kabehan asup ka surga misalkeun kudu ku amal perbuatan urang, waduh teu sanggup kula mah. Ulah aja baroning jalma nu bararodona Pak Kiai Engkos, ulah aja baroning jalma nu bararodona andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan urang. Woi Bu Pak, mohon maaf, kiaina bejeng ustadna jang jauhan berikut Haji Jamaluddin anu ngomong. Naon sababna? Neuk make nu mana ibadahna kitu. Pohara amat ka surga ku ibadah. Ya Allah Rabbana Karim, pala hadirin wal hadirat. Ih, atuh ulah kitu cenah kiai. Jaka mege di aya pangajian, osok ngaji, leletikan di aya pangajian, alhamdulillah. Atuh sugan be kami teh ka surga melalui puasa. Lah, puasa urang puasa dendam. Pindah nyatu di beurang ka peuting. Taraweh paling sohor ieu musola sakieu gudena.
Bau. Paling enggak ieu pinuna sapat peuting doang. Tuh seserian cenah naon ge. Bener tak? Ye, malam pertama mah hobe. Woi, tarawih ye, tarawih ya woi. Pertama ya tarawih. Kuat rame, kuat temah sampai ka dieu. Atau di dia bae rasup gitu. Allahu Akbar, sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diuk beda luar salat henteu. Eta kalakuan pemuda Cipari eta nu kitu. Coba eta urang mah ya Allah tanggal hiji puasa eta di meja mun di Pararinu. Tanggal hiji bala-bala, bubur Cirebon, es campur, bonteng puan, kelapa muda. Ya Allah, pisang goreng, ya Allah, kolak cauna ge aya. Kolak tapaina aya. Masya Allah. Geus sagala pan puasa mah sarsir. Hayang naon bae bener teu? Ya Allah ya Rabbi, hayang bubur kacang. Ya Allah, geus tahu bulat, tahu gepeng, tahu penyon araraya. Cek bapak kolotna jam sabaraha ieu? Karena cenah bahasa tengah genep angel amat. Abah geus teu kawawati isuk, abah geus gareuneuk ieu beungeut. Tabah beduk terang-terang dur adzan di mushola. Allah encan geh nu adzan nepi kana bar tahu beak 16. Ia dihakan itu diasupkeun, ia diembat eta diasan, ia diembat itu dihajar, ia dibeakeun nangkarak beki. Barang dur be Isa cek tatangana, "Mang, hayu taraweh." Beterap. Puasa kitu nu ngasupkeun ka surga. Jauh amat. Sugan aya urang dia ketika datang teh bulan puasa, ya Allah Gusti panjangkeun abdi bulan puasana ieu umur sampai panggil deui jeung Ramadan hayang amat abdi puasa ieu mang namatkeun Quran gampang cara batur 3 kali 5 kali atuh abdi mah hatam sakali Quran teh bulan Ramadan pan beungeut kieu mau potongan. Allah mah sumpah beneran teuing nya bener tante ya nu dipikirkan ku ibu-ibu hiji baj bener teu jurig baju kabeh ya. Ya Allah, 2 pikueheun, 3 dag. Ibadah nama teu dipikiran, padahal bulan Ramadan jejeritan, cerik. Para hadirin, ketika 1 hari lagi lebaran. Apa kata Ramadan? Wahai umat Muhammad, budak Cipari nu daregeul. Cek Ramadan lain cek aing. Hampura, cek saha? Cek Ramadan. Pileleyan paturai patepang deui selamat tinggal kunaon sia lalawara ketika aing datang sebab Ramadan kadzaib bagaikan tamu urang pribumina tamu kumaha pribumi lamun pribumina bager someah tamu bakal betah tapi lamun pribumina cuek maka tamu bakal teu betah cek Ramadan lantaran sia cuek ka aing nu dipikirkan ku sia baju taraweh sia belang bentong puasa sia kadang-kadang sholat sia kadang-kadang mohon maaf cek Ramadan aing geus teu betah di ajin mun panjang umur sia cek Ramadan panggih deui jeung aing tapi lamun teu panjang umur moal padahal aing datang ka dieu pohara jelema dosana dihampura doana diijabah berbuat amal berlipat ganda tapi sia cuek-cuek bae cek Ramadan pileleyan paturai patepang deui hanya tinggal penyesalan nu aya naon sih marallah nalekeun aing haram jadah doang terus aing lapar can nyatu ye aing datang jam 9 naik jam 11 atuh lapar panitia tolol di tengah orang kejo-kejo acan kiai di tengah kanan jeruk nyeri beteng aing bohong panitia tuh udah nanti kebeli kejo ieu muludan asana aing mah sigana berkat aing asana aing rada tanda tanya model kieu mah terus kan
teuing keur kudu bunga ibu punten upami keur ngaos muludan keur ngaos kudu bunga cek Imam Ghazali lamun urang ngaji ku kumpulan kudu bunga lamun urang keur ngaji bunga jaga di akhirat cirina bakal bunga mantap lamun muludan mau ngaji ulah merengut iya mah kieu be Pak nginum kopi sih Pak ulah waya seuri ya seuri atuh ulah terlalu teuing deh seuri ge waya seuri teu naon seuri cek Nawawi asal yang serikeun kalakuan urang teu meunang ge yang serikeun batur gibah ngaranna ngomongkeun lamun yang serikeun bat nah eta mah seuri teu naon waya seuri jeung mun seuri membengker lobaan ulah sorangan balik ke dia hihihi cek salaki teh pamajikan aing edan terus taya bu urang mak nek asup ka surga melalui ibadah nu mana ulah kitu cenah kiai jak kami buka kiai di dieu sugan bae kami ibadahna melalui salat lah salat urang acak-acakan usoli bapak di musola hate mah jalan-jalan ibu-ibu usoli di imah pan hate mah kamana boa bu jawab nu jujur punten ibu meme salat tohor muekeun pakaian ai tengah-tengah salat hujan jawab nu jujur ulah seseureun teu buku rodiah penjadah doang hei eta inget ka salat tak inget ka pakaian eta geuning meni jujur jasa orang dia Allahu Akbar menang 2 rakaat dur be hujan aing teh jadi undangan isukan masyaallah aing makanya kita baju andalan aing ya Allah ya Rabbi aing masyaallah aing ya Allah eta keur salat inget ka pakaian inget ka salat inget ka pakaian eta salat nu kitu nu bakal ngasupkeun ka surga jauh bu Allahu Akbar bapak-bapak salat inna salati wa nusuki wa sarimi wa qopi terus kabeh ka babawa jang jauheun Mang Sarman jauh man jauh mong jauh Udin Maman ya Agus jauh ya makana ulah aku ahli ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jang sakitu urang mah ibadah teh ka Gusti Allah pala hadirin be ulah kitu cenah kiai jak kami ge sok ngaji leuleutikan di kiai engkos atuh salat kami leuleutikan bisa khusyuk jak ulah alhamdulillah kamari ku khusyuk-khusyukna salat tuh rakaat 6 rakaat hoi lain khusyuk tah mah jelema linglung loba teh nyokotan Bang Emok nah sia lobanya anu nyokotnya batur jurig eta nu kitu ngaranna pam awewe teh daek syukur ka Gusti eta nu kitu ngaranna bikang palongo pamajikan tolol teu nyaho-nyaho salaki ditamayaran hutang palongo sia bu geus dengekeun ye dengekeun nu penting mah boga milik boga rezeki tasakur engke ku Allah nalika bersyukur la azidannakum bakal ditambah urang ulah sieun rizki urang teh urang sampai paeh kalaparan moal apa sebab bapak-bapak ibu-ibu sebab urang ayeuna boga mobil urang boga tanah urang boga duit urang boga rezeki mun hayang nyaho bawa ka imah ya oleh-oleh itu ikut campur doa tangan Kangjeng Rasul coba kumah gitu Rasul berdoa di masjid ijabah di Madinah 3 doa Rasul yang 2 diijabah yang 1 tidak diijabah apa doa Rasul yang pertama Rasulullah nyuhunkeun moga-moga orang sing bisa zarah ka ditu hayang ka Mekah cager sia hayang zarah ka Madinah ngadoa muga-muga kabehan kana nasibkeun turutan doana Allahumma walnah jual tanah
daftarkan duit nang itu. Patut geus Allahumma. Atuh jual daftarkan. Ibu-ibu kuat. Oh. Sekali-kali ben ibu jelema. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, Rasul berdoa, apa doa Rasul? Ya Allah, kata Rasulullah, Gusti ulah disiksa umat abdi. Tuh cek Randi. Ulah diturunan azab umat abdi. Jangan kau siksa umatku ya Rab, kata Rasulullah. Ulah disiksa umat kaula Gusti sampai umat kaula maut kalaparan teu manggih rezeki. Apa kata Allah? Muhammad, doa nu ieu ku aing dijabah. Umat anjeun moal aya nu sampai paeh kalaparan. Rabbana Karim. Sabaraha taun urang Cipari ngajedog cicing di dieu. Apakah ngadenge aya jelema paeh sampai teu nyatu kalaparan? Mana Pak Lurah? Nah, aya eueuh rakyat lurah ieu nyatu, teu nyatu sampai paeh aya eueuh. Eueuh moal aya. Lamun tah mah cenah paeh teu nyatu aya. Ka mana cenah sia eta buku paeh? Atuh kabeh moal nyatu nu paeh mah. Piraku anu paeh nyatu. Begitu nu nyolatkeun, ka mana maitna keur nyatu cenah. Atuh teh mah bobongkong kejo nu kitu mah. Mait barang hakan ieu. Mana moal aya Bu? Enggeus dengekeun balik ti dia siap bayaran hutang ulah nyokot-nyokot deui. Moga-moga tos muludan kabayar hutangna kabeh. Wah, jurig hutang kabeh kot amin. Salaki teu nyaho-nyaho ka bina-bina mun dek naon ngomong ka salaki tungtungna salaki mabok dicorek kanan pamajikanana akhirna ibu ge kesel deui ka salaki jadi corek kanan akhirna durder pasea sampai berantakan rumah tangga yang jadi korban anak tungtungna kadenge. Moga-moga hidayah taufik dari Allah untuk pemajing kiai cenah ka mana kami nginjeumna ai kitu sia hirup hayang nginjem bae seumur-umur ai mah teu hayang boga hutang enggeus syukur anu aya mantap kudu boga rarasaan tah hirup. Lamun salaki ibu tak tukang balon atau tukang cilok ulah sok aya mobil Avanza bengek salaki sia kabina-bina hirup. Nu penting ngadengekeun awak cag awak sehat mangenaheun jang naon loba duit ai gering mah betul apa tidak? Tapi lamun awak cager masya Allah nyatu jeung jukut ngeunah ai kitu sia da undang lain jukut saya terundang dari siapa antanan jukut lain kol jukut lain jukut tapi lamun awak cager sehat ngarauk-rauk bener tuh tapi dalam loba duitna kangkung ngadahar ece kolesterol kadu mending ngeunah kadu mah ece mah darah tinggi tuh bener. Ya Allah, iya nangka ece emak tapi urang deuleu nangka diembat kadu di dahar bener. Ya Allah Rabbana Karim ari awak sehat mangeunahun betul apa tidak? Eta jelema dibawa ke rumah sakit sari asi sari asa sari asuh hayang naon eta ki hayang cag eta cager nikmat gua nikmat mah jalamun kuring gering moal datang ka dieu ibu ge lamun gering mah moal ka dieu teh ngadiran muludan yuk aya Ki Jamal teh mah nyari hundu teu kawawa kakadak nyari hundu ge geus sakitu pala hadirin wal hadir betul apa tidak? Enggeus ibu nu penting mah awak cag dahar teu kalapar ja eta imah teu kabocor salaki leleutikan usaha ya Allah Gusti nuhun Gusti abdi mah syukur ka Gusti kege alhamdulillah cek pamajikanna Pak sakege mama alhamdulillah leus teuing batur mah kabeli anu nu penting mamah cager bapak cager alhamdulillah bapak pagaweanana atuh sakege alhamdulillah
bapak pegawai ngaduk bangunan lain supir-supir can naikna gajina 120.000 lamun supir 200.000 pan gitu ayeuna teh tukang bangunan teh. Masya Allah, tapi mama alhamdulillah syukur boga salaki bapak berangkat bapak jam 7 balik jam 5 alhamdulillah ya Allah gaji bapak 120.000 sakieu mah urang dahar teu bara main dahar teu menta imah teu kebocoran kamarna 2 kamar kahiji urang kamar kedua anak 18 pot di entep alabatan Bandung.